Eh. Kita giribing disebat teh ageng paranti kapungkur mah ye nanya tetangga nu keo bangsa moe pare menaon teh. Nah sabang tani hasil tani kuasa kopi jaga cari banyak teh dieu giribing ayeuna wes zaman modern ayeuna ngangen age tarakal ayeuna sanes kieu. Nah giribing kitu namina giribing. Nah ieu namina nyiru kapungkur mah sing ayeuna ge masih dipake kangge simpanen napi napi pare. Nah upami di bumi cepet kangge napi beas tapi heula pikeun rambutna tah ngangena ieu. Nah ieu ge aya hiji deui, nah ieu mah cecempeh namina teh ai fungsina mah sami gitu ngan ieu mah ali tungkul sakitu fungsina sami gitu ngan ieu kada jarang dibawa ke sawah paling di bumi sok nganget tutundaan naon lah pami hajat mah papais gitu saat itu di dia teh ya papais segala gitu tah itu ya namanya cepek walit fungsi nama hampir sami lah kami fungsi nama ayah deh ya agung ya mah ya disebat teh di ya mah tampil ya teh namina ya nah iya teh sama sama teh kangge amparan oh pami ayeuna mah disebatna teh karpet tah karpet disebatna teh yang sama amparan anu di damal tina pandan anu ieu aya deui sama anu di damal nu aralit yang pan seratna geus nah tina aduh lupa lagi tina mendong ya tina mendong ya nah upami ieu salang ieu salang tah salang ieu modelan salang teh kangge alat paranti nanggung nah hijina sareng rancatan ieu rancatanana kan hanya kah dari mah jadi icah gitu rancatan teh pasanganana teh kangge nanggung nah ieu nanggung salang ini salah nah nanggung mikul gitu kapungkur mah ieu teh berguna pisan gitu rancatan gitu rancatan ieu namina aya sok nah maksudna canggih baheula ge tah meh teu ngait meh teu merosot ieu cireung rada alit tah nu aya kadua ti ieu namina Depok teras Telebuk wih Telebuk mah nu ageng pisan di Cireung Depok kayak lupa deh ya nah Tingkul rada lupa ya Tingkul nu rada gede mah nah Cireung Depok Tingkul ain ageng tadi Telebuk pokoknya anu kalau disebut Telebuk badag ini sakit tadi goah bageuna paranti mindak are eta namina eta pamilya disebat teh kasepan ieu mah ame ieu pendil ieu mah nah oke aya keneh yeuh aya kan deui ieu mah sarangan paranti nyangu anu kieu mah lantaran aya ceulian ieu na upami dina langsang teh bus gitu tah ieu waduh kurug deui bae ieu mah ieu waduh hapunten tah aya deui ieu mah sair paranti ngalalat di balong lah abi mah da sok kalebak jadi kalebak bisa di balong bisa ieu teh yen sair disebatna teh nah ieu teh sok pake nyair di jalan lah nyair sumbangan biasa gitu sumbangan pan sok nyange nah gitu nah gitu ya sairan sair tah aya deui ieu mah rada caran kaciri eureun nah disebatna teh anglo teh paranti di sawah nah
Nah, pare ka handap, jarami di luhur. Nah, di kitu. Nah, jadi meruluk si parena. Nah, anggap namina ieu paran teh di sawah. Heuh. Tah, upami ieu hihit, upami ieu mah geber-geber hihit, ieu hihit. Tas aya deui. Nah, upami ieu centong, centong paran pingarih, pangarih. Nah, upami ieu mah cetok. Nah, gitu. Ya, ya, ieu nolong iki mah biasana mah kendi ieu teh disebatna teh kendi. Nah, aya deui upami ieu sapunya re. Ieu di damelna teh biasa tina tangkal kalapa sareng tangkal kawung. Nah, ieu. Tas aya deui Urug. nah, Ieu mah urug. ieu mah rek urug tah ieu ieu. Tah, da abdi bade nemongkeun ieu. Ieu mah ada milih teu terang ieu saku disebatna teh saku papanter anu tina kemangkaso. Tina kemangkaso ieu bahanna teh tah. Dieuna pan sisirna anu tina injuk, tina kemangkaso ieu sareng ieu ceceting ieu. Ceting mah alit ya, alit sageung kieu. Ieu ceting namanya. Ceting. Pasal. Ieu ceting. Wah, jadi ageng. Ah, jadi ageng. Ageng. Tah, ieu disebut boboko. Boboko teh mah ageng. Ageng. Upami nu ieu alit mah ceting. Nah, pot parabot ieu nu jaman kapungkur Sunda nya gitu. Sunda da ieu mah boboko ceting di jeung dingkul Depokna. Nah, ieu teh tiasa dipeser. Dipeserna teh di warung Mak Agus. Warung Mak Agus anu alamatna di Desa Cimenga. Cimenga wah payunan balai desa ada caket ieu tinggal bus wae pokona nama. Sagala komplit pokona mah aya di warung Mak Agus Cimenga. Eh.